diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Mari bertafakur dan bermuhasabah. Waduh, ngeunah-ngeunaheun sia goblok si anjing. Aduh, ayo katanya goreng peuli, goreng teu puasa. Mana kita naon sia? Leuleus sayang banget tuh kok kayak sia. Dibejakeun ku aing ku Mang Kemot. Aduh. Oh digeuleukeun. Bisi bade ngarokok aya. Nah, titik pokokna mah aing mah. Teu ngarti aing mah. Moal kagoda aing mah. Bejakeun ku aing. Ayo sia geura. Ka mana? Kayak Mang Kemot sahanya Mang Kemot. Jalu ya. Gimana sih ya? Mang, saya enggak puasa. Saya ke mana? Tadi kan itu saya Tampiling kowe. Di mana budakna kore? Si eta ambil mana? Beak kowe ditampiling. Di mana budakna? Di mana? Benar-benar dia mah mikir di sekolah kuduna mah puasa. Teu bisa ditiru, teu bisa digugu jeung ditiru. Mana? Abang eta teu puasa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum ayo jalan ke pasar malam. Berduaan sama Ona naik onvel sama lucu. Yang pegangan sama gue dong sama si. Megangan dua. Naon eta? Beunang. Beunang baik. Mana? Wah gede ting punya. Kadek wainya. Jangan pesannya.
Selalang ada panas ya. Aduh, aing jendol aing. Aing nya. Aing tengarti aing mah. Jadi sieun we lo kudu aing. Mana aing karek-karek datang. Alah sia eta naon? Bapak poncom. Wah, sia karek sakitu cara naon jauh ke bujit. Aduh, biasa itu boleh aing ini jendol aduh. Lah. Masya. Aduh. Aing cek. Emang mana jelema tuh kenapa gitu fantasi maco. Pan kusia dengaranan maco kege turun sorangan. Pan si maco ge eta jelema mesti ngaranan ku sorangan teh kege turun. Teu bisa, pan eta mah sapeda lain jelema goblok. Mana sih di mimitian salah saha. Mana lah? Aing puasa pakai izin pan. Izin ka jelema, izin ka Allah tuh. Anjir. Geus simpah satunya. Gas ulah cerik nya, ulah cerik. Eta korong-korong lapla tak korong tah. Terus tak turun bae tuh, make tar aja tuh tak turun. Dia turun. Goncengan dia atuh sok cacantelan teh. Urang mah hayang boga bogo anu ganteng, anu keronyaeun ka urang. Ieu mah eueuh ja. Padahal mah urang mah teu goreng-gorengan. Orang mah beda jeung batur padahal mah panggelisna jeung begitu. Kayak malam nyala laki. Masyaallah, ieu mah celana laki. Kan deh ieu nu. Bagus. Masya Allah, ya Allah, di celana. Geus 5 tahun di celana. Terus dikumbah, dikumbah. Terima. Putus lagi cintaku, putus lagi jalinan kasih. Cintaku padamu. Putus lagi cinta. Naon sih, Cek? Saksikanlah film barusan. Jangan lupa like and subscribe tadi.